Awas ya Bang Doyok, mun pagi ku aing diengrin. Ini parah nih. Kan, aya keneh kurang tahu. Saan? Nah, geus meuli heula kita. Nah. Mang, beli tahu 5 ribuan. Ayo. Ya, duitnya 50 ribu. Ada. Kade, rada-rada seetik. Pulang nak. Ada labu itu. Oh, 45. Anunya. Kan mana duit na 50 na. Belum nih. Duh, ngeunah nama balik kudu dia deh. Oke. Minjem kolek aing kudu dia. Oh, pengen tahu tak? Kebenaran kaboki aing kabulak. Ah. Ayo menduit. Bong paling ke aing. Anjir. Nah, aing kan dibayar berarti tahu. Tahu tadi bayar aing mah tahu. Nah, di pulangan ya. Alah, barang tukang tahu nagis indit aing salah. Orang kasih tempat doyok, baik ku aing mah budak atuh. Pamikeun kana tuh. Heeh, ku aing susulnya. Heeh. Aduh, aing karunya teh Gusti, teh aing umur geus kolot. Nah, tukang tahu deui pelaguk. Nah, aing mere duit encan geus di pulangan. Oh, astagfirullahaladzim aing jadi pohoan dia dasar geus kolot. Kabulak. Wah, jauh euy. Semua ka udag ieu mah. Aing kasih Bang Doyok mah pura-pura we geus dibikeun. Milik sakuan anjir. Wah, ku aing gawean. Ya ku aing hakan tamang jek gawean ku aing garing pisan bareng anjing teh. Padolit teh. Oke, wanggeun urang mah. Alah. Kurung. Hah? Nah bensin saat. Pan karek ngesian aing. Bawa ku jurig gitu. Kira aku jurig bikin bensin. Jurig di dia mah aredan baru ke motor urang. Kapok aing moal nyimpen-nyimpen deui di dieu. Dorong ieu mah Nah, Mang Jack didorong. Oh, bensinan Bang Doy. Ku aing diparkir di ditu. Bensin karek kesian. Oh, wohan. Aduh, aing capek we ngadorong. Kasian atuh kuasa aing pinu bensina. Ngantun we ngomong menangan duit, cenah loba duit. Bila aku teu beli bensin acan. Kakak moyok sia teh Bang Doyok. Minta tuh saeutik mah ieu keur bensin, asal nepi we keur ka pom. Aduh, sorry Mang Jack hese nu kieu mah. Bisi tuluy mogok aing cebarus wae nang ada gua di mah wae. Alasan satu teh. Olahraga. Ayo. Awas ya Bang Doyok, mun pagi ku aing diengrin sia. Duit.
kurang ge sarua teh bukan duitnya nu bapak ge kuota beak. Kira ko pisan Pak. Wah pan ya nu bapak ge ieu beak pisan kuota. 100 Pak. Uing aya beulieun eueuh. Maneh mah di eueuh pan bapak teu usaha ya nu bapak ge kuota ge beak. Aing mah kumaha usaha maneh. Bapak aing ngelek-lek pisannya. Sal. Kebeneran, Mang Jack pinjem motor. Ku Mang Jack sewa lah. Ke kawali sakedeuk nang ka Bogo. Penting Disewa tapi disewa atuh sih teh. Sewa 20.000. 20.000. Heeh. Jog. Duitan kewe balikna Engke. Embung aing ke mah. Maneh mah itu percayaan saya atuh tah. Jog atuh. Heeh. Jog. Aduh, kumaha aya motornya ka bapak aing. Koe ngakalah euy tanpa duitna mah. Pak, apes geura? Naon maneh bisa? Tewak polisi. Keur kumaha tuh? Kumaha ayeuna? Kudu ditebus pas 100. Sianya aya wae tuh. Pak, polisina bisi balik manten ke motorna dibawa kumaha? Waenya aing mah. Ieu kumaha cokot bisi balik manten polisina. Bapak aing. Ai tadi minta duit teu dibere. Ai ayeuna nyebutkeun motor ditilang polisi, karek mere. Dasar melekpek. Namang jek tali lila teuing nya nyebutkeun eksak kedeung teh. Hayang teuing heula euy. Mana si Isa? Suka teh nungguan di dieu. Jadi sama tanah itu. Dek. Aing apes ieu mah euy ka bapak aing. Doyak. Kemana si Isa? Si Isal. Pan si Isal keur nyokot motor nyebutna beunang ku polisi. Polisi? Polisi naon? Pan motor lama diinjem ku orang dieu yang ka Bogo, disewa 20.000. Ai si Isalna di tempat tadi eueuh. Urang mah teh ka dieu dengan si Isal ka mana? Ajik. Si Faisal ka aing nipu bieu teh nyebutna beunang ku polisi cenah minta duit 100.000. Ah si goblok Faisal. Itu balik atuh si Isal. Keher nipu ka aing si babah. Hadia. Tah, di mana aya? Bang Jack mah teu balik ka dieu. Da aing mah teu nyaho atuh Sal. Oh, kitu mah. Bapak maneh doraka ka maneh sigana teh tah. Geus nya, urang mah kuli indit uruskeun we duaan. Uruskeun we Bang Doy, mangga. Sarekan we si Sal. Sal. Lawan bapak maneh pina kutu wani, geus gede. Naon maksudna maneh Faisal ka aing ngabobodo? Nyebutkeun motor ke polisi. Ka duitna. Tuh man geuningan ngabobodo ka kolot. Tadi nama urang butuh, Pak. Oh iya. Ya tuh. Butuh si butuh ulah kitu bisi kawalat ku kolot mah. Aingnya. Wah, aing aya rokok sabatang ieu beak ieu. Aing ge sabatang-batangna menang minta ke si Udin tadi. Faisal meuli rokok ya? Kitu atuh meuli. Teu loba duit. Aya kan tadi ladang sampo aing geus jual sampo. Bisa berahan ya? Beli sabungkus rokok super. Super. Heeh. Oke aing super mah atuh ah. Naon atuh? Retek atuh kitu. Samsu Sal, Samsu. Mari meuli China, meuli China. Bang, beli rokok Samsu sabungkus. Siap. Mangga. Nah, cengek mah. Rokok Samsu. Oh, moal kabeh. Kelatunya. Anjing. Nah, tukang dagang teh budak gitu ya mah. Mangga. Rokok, Mang. Rokok Samsu. Nah, kalah cengek atuh. Oh, ngomong itu tadi. Kak, ya. Rokok nah kumaha? Ih. Mangga. Nah, hasinan, Mang. Rokok Samsu nah kumaha? Wayah, nak, beas mah nuju kosong. Mangga waya, cadak beas. Ieu nak atisna. Tadi kan lah. Musingkeun tukang dagang teh geuning. Kunaon sih sal kukurutus? Mana rokoknya Faisal? Pan aing ngomong yang udun. Yo, ulang teh meuli rokok ka warung eta tah. Nah, kada dibere asin yang tarigu nah kumaha geura? Ah, sia mah yang balanja ka warung eta tuh budak, tukang warungna eta mah budak. Oh, paingan aing meuli rokok kalaka cenah. Beas mah teu aya cenah seep. Cek aing mah rojok ceulina. Heuh, Pak, aing ge gregetan mendingan nyabok.